Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pangarsa girang pangajen sajungjang karawatna anu kesimkuring dipihormat. Dina kasempatan nu kalintang bagja danget ayeuna bawi raos ku emutan teu aya rundayan basa nu langkung utama teu aya runtuy pitutur nu langkung luhur kajabi ti puji syukur nu kapihatur ka Gusti nu Maha Ghafur. Allah Subhanahu wa taala nu salamina teu weleh maparin widi ngocorkeun ridho ngamparkeun hidayahna oge ngalimpahkeun mang pirang-pirang kaniamatan ka urang anu seueurna moal kaetang. Teu aya kicep nu kapiceun, teu aya renghap nu kaliwat, teu aya keteg jajantung nu kalangkung. Malih ku pangarsa mantena urang sadaya alhamdulillah dina danget ayeuna tiasa hempak merbayaksa dina kaayaan jamuga. Widi tu Gusti nu Maha Suci urang salaku jalmi masih tiasa silaturahmi dina kaayaan walagri. Kalayan insyaallah gaduh maksad anu sami nyaeta dina raraga pasanggiri anu dilaksanakeun kiwari. Mugi-mugi kenging widi ti Gusti Rabbul Izzati. Salajengna sholawat miwah salam mugi tetep ginuluran ka junjunan kalbu musti kaning alam Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, para sahabatna oge mugi-mugi leleberanana sing curcor ka urang sadaya salaku umat anu nuju diajar takwa. Amin ya robbal alamin. Pangarsa girang pangajen oge para wargi sadayana hapunten simkuring nepangkeun nami Ucup Supratman, wakil pamilon ti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alhamdulillah danget ayeuna manawi simkuring moal medar masalah ekonomi atanapi politik nu matak rumit, moal medar masalah kaayaan negara anu aya kiwari keur keuna ku corona nu matak keder mikiranana. Cindakna simkuring moal ngajaul nu luhur, moal ngahontal nu anggang, urang ngobet nu deet. Hartosna urang nyawalakeun masalah-masalah anu basajan anu kadada kaduga pikeun ngungkulanana nyaeta ngeunaan ngamumule basa Sunda. Luyu sareng tema anu dilungsurkeun ku panitia nyaeta peran ASN dina ngamumule budaya Sunda pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan Kabupaten Kuningan. Manawi aya pakait mung upami urang nyarioskeun masalah budaya manawi eta teh luas teuing, jembar teuing ku kituna simkuring nyanak sapoin wae ngeunaan basa Sunda anu aya pakait sareng budaya Sunda. Pangarsa girang pangajen sareng para wargi sadayana upami urang nitenan kaayaan bahasa Sunda kiwari estu matak sedih kana ati, matak nalangsa kana manah. Naon margina? Margi ayeuna seueur masyarakat utamina kulawarga jalma nu aya tos alim ngagunakeun bahasa Sunda, alesanana cenah kirang wibawa. Seueur deui masyarakat teh saeutik, masyarakat leutik anu kaputrana salah ngadidik. Marukanan cenah bahasa Sunda mah eta teh bahasa udik. Nonoman oge seueur nu agul ngalalobrol bari karumpul ngagunakeun bahasa gaul. Da bahasa Sunda mah eta teh cenah jadul. Tuh kan. Sedih simkuring mah. Tah para wargi sadayana eta teh kaayaan bahasa Sunda zaman ayeuna. Basa anu dipika cinta urang sadaya. Nah habet kitu kaayaanana. Saha anu tanggal walerna? Walaranana
urang sadaya anu tanggal walerna, urang salaku pituin urang Sunda anu lahir jeung digedekeun di Tatar Sunda gaduh tanggal waler pikeun miara sareng ngamumulena. Emutan piraku bahasa Sunda dimumule ku bahasa Malaysia. Maknya bahasa Sunda dipiara ku bahasa Amerika. Asa kirang mekaka panya Pak. Tah ku kituna manawi ngalangkungan ieu forum simkuring alhamdulillah umajak kasadayana hayu ti awit ayeuna urang mitembeyan ngamimitian deui di kokojoan ku para pagawe negeri atanapi cek bahasa ayeuna mah ASN pikeun maparin contoh kasadayana urang biasakeun di kulawarga eta bahasa Sunda teh janten bahasa panganteur sadidintena dina raraga ngatika didik murangkalihna dina raraga biantara sadayana atau pengumuman-pengumuman rapat-rapat sareng sajabina di desa atanapi di balai desa di mana wae ayana urang contohan ku para pegawai negeri anu alhamdulillah Dinas Komunikasi sareng Informatika Kabupaten Kuningan parantos di bawah pimpinan Bapak Dr. Wahyu Hidayah MSI. Alhamdulillah parantos dilaksanakeun ngabudayakeun ngabiasakeun bahasa Sunda ku ngalanglangan desa wawar keliling program-program ti informatika seueur ngagunakeun bahasa Sunda. Hayu urang gunakeun urang biasakeun di keluarga masing-masing. Margi laku perbuatan anu dilakukan leuwih ti sakali bakal janten biasa. Upami kebiasaan parantos diturutan ku balarea bakal janten budaya. Upami parantos ngabudaya insyaallah bakal ngait dina ati sumarambah dina bayah sakulit sadaging moal pukah deui moal unggut kalinduan moal gedag keanginan cindakna moal jati teh moal kasilih ku junti budaya urang moal kalindih ku budaya bangsa deungeun manawi kitu. Tah margi ari budaya teh ciri atanapi identitas hiji bangsa. Ku kituna ngalangkungan urang ayeuna mika cinta bahasa Sunda insyaallah urang bakal mika cinta budaya Sunda, budaya urang sadaya. Margi budaya urang aya gaduh ciri. Naon cirina? Seueur gotong royong dina padamelan eta ciri budaya urang. Ayeuna silih longokan kanu teu damang sami eta ge ciri budaya urang. Ngajaga kebersihan berseka awak eta ge sami ciri budaya urang. Semangat pantang putus asa budaya urang. Urang gali deui eta budaya teh. Dugikeun ka janten modal dasar pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan khususna di Kabupaten Kuningan. Dugi we kana tema. Tah ayeuna di mitembayan dimimitian ku para ASN dina ngabudayakeun Sunda budaya Sunda anu gaduh ciri nu tadi teh pikeun modal dasar ngahangkeutkeun pangwangunan di Kabupaten Kuningan. Manawi sakitu anu kapihatur di simkuring margi kawengku ku waktu teu da. Hapunten manawi sakitu nu kapihatur sono kapotong ku waktos asih kasapih ku wanci bobo sapanon carang sapakan kaliwat sapangan nyaman. Hapunten anu kasuhun kahareup neuteuk sajeujeih ka tukang nilas sajengkal wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.